ayana bangsaning jurig di dieu. Wallahu alam. Nyimas tepati percaya. Keur dirina nu harita bulan alaeun manggih kontrakan nu murah teh leuwih penting tibatan ngadenge nu teu pararuguh jeung bangun nu pamohalan. Lain teu percaya ka bangsa anu kitu, tapi embung kaganggu ku beja-beja nu can pasti. Cikikik, sora nu nyikik teh disada deui. Lalaunan Nyimas tutupkeun panto cai. Lalaunan oge nurun ke sukuna, ngalengkah ka handap ngaliwatan tilu tangga nu leueur kasimbehan ku cai ti jero. Sanggeus hareupeun panto nu reka imah teuing ti manajolna. Angin ngahiliwir kana pundukna tiis. Nyimas ngareret ke lebah panto cai nu nutup. Kabireng sora cai nu kawas ngamalir kana paralon handap. Padahal geus sababaraha menit ka tukang, cai kuduna eureun ngamalir. Teu pati dipikiran, Nyimas ngalepaskeun duasna capitna. Sukuna diteueul-teueulkeun kana kekesed nu garing. Tuluy bus ka jero imah sanggeus samemehna dikunci ti jero. Goledag gireun orok beureum nu tacan sabulan aya di alam dunya. Awak Nyimas nyeri keneh lalinu. Dalapan jahitan teuing leuwih waktu rengse ngaheujeun si jabang bayi. Leumpang ge kawas nu lelengkah halu sakapeungna. Uyuhan ku kituna mah ngawulaan sorangan ti rengse lahiran teh. Ti mimiti ngurus orok, nyeuseuh, popoe, ngalewot, tepi ka ngawulaan kadaharan oge ku sorangan. Sakali-kali eta oge lanceukna nu sarua ripuh ngurus budak sapopoena nepungan. Tuluy mantuan, tapi terakung silila ukur mamenitan. Nyimas dumuk dikontrakan, teu boga imah. Salakina gawe di pabrik tekstil nu cenah moal lila deui bangkrut. Tiap poe balik naburit, anakna nu cikal nu umurna can panceg 5 tahun, can bisa ke arah gawe mun sakalieun indungna nitah meuli uyah ka warung oge. Jarum pondok museur kana angka 10 waktu Nyimas ngeukepan orok nu ngagebra. Salakina rengse isa disalampeur babaturanana diajak gapleh. Sanyana Nyimas keheulna taku. Teu kira-kira salakina indit ningakeun manehna katilu anakna di imah kontrakan nu kacaritakeun loba jurig. Seak, angin nyeak. Nyimas ngarenjag. Nah, aya angin ka jero imah, sakitu reregan nutup. Malah liang angin di luhur jendela jeung panto oge geus rapet ditutupan ku koran. Najan teu tarik kana puhu ceuli Nyimas atra sora nu seuri nyikiki siga sora awewe. Nyimas reuwas, ceulina rancung-rancung, waktu kadua kalina sora nu nyikiki teh aya deui. Nu kadua mah rada lila, aya kana sababaraha detikna. Puringkak, bulu bunuk Nyimas muringkak, awakna dak dumadak ngeleper, tapi satekah polah nahan rasa sieun nu mimitinya liara. Geuat cengkat tina kasur nu ngahaja diamparkeun tiap peuting di tengah imah. Ngarabu orok
tuluy gagancangan blus ka kamar. Panto dikunci paguh ti jero, Orok digolerkeun gigireun lanceukna nu keur kerek. Panon Nyimas teu daek peureum, pikiranana masih museur karena sora Nyi Kikik tadi. Teu bisa dipastikeun di mana eta sora, tapi Nyimas ngarasa sora nu pikasieun eta teh datangna ti rohangan tukang pisan, juru pisan. Nyaeta pernahna ti jero cai. Nya Nyimas yakin tidinya. Menit-menit kahareupna karasa lila. Ras Nyimas inget kana caritaan tatangga waktu 2 bulan ka tukang anyar nyicingan ieu imah. Cenah mah di imah kontrakan ieu nu lega ku rohangan teh didumukan oge ku loba makhluk salian ti manusa. Matakna harga kontrakan imah teh kaitung murah. Nurutkeun beja deui, unggal nu kungsi nyicingan imah ieu kabeh ge kungsi ngarasakeun ayana bangsaning jurig di dieu. Wallahu alam. Nyimas teu pati percaya. Keur dirina nu harita bulan alaeun manggih kontrakan nu murah teh leuwih penting tibatan ngadenge nu teu pararuguh jeung bangun nu pamohalan. Lain teu percaya ka bangsa anu kitu, tapi embung kaganggu ku beja-beja nu can pasti. Cik Kikik, sora nu Nyi Kikik teh disada deui. Muriding, Nyimas muriding, awakna ngadaregdeg, Orok digegeupan paguh. Nyimas yakin ayeuna mah eta sora teh sora kuntilanak, makhluk nu cenah jurig awewe nu buukna panjang ngarambueuk beungeutna ruksak pikasieun. Papakeanana daster bodas ku leuheut. Nyimas ge karek inget tadi manehna kacai pikeun micen getih tina bagianana nu kagetihan. Nyimas nya-nya poho kana caritaan teh anak lanceukna nu sababaraha kali geus pangalaman orokan. Kade Nyi, ulah wani-wani ngubah getih santasna langit hideung. Pokna pepeujeuh. Kajeun teuneun heula we buntelkeun. Keun isuk dewe ari panon poe geus bijil, kakarek bersihkeun. Bisi dicok-cok ku puntingna teh. Nyimas ge karek inget imah kontrakan ieu bagian rohangan tukang jeung imah tetangga nu nukangan ukur diwetesan ku susukan. Cek beja disusukan kunti resep keceprekan ari poe geus ingkah. Komo deui disampakeun getih nu hudang ngajuru. Ingat kadinya Nyimas beuki paguh ngeukepan orokna. Jam dingding di tengah imah disada 11 kali. Salaki Nyimas nu mimineng nama polahna kawas budak ngora can keneh mulang. Antara rasa keheul jeung sieun pagalo dina jero dada. Nyimas murungkut nyuksruk kan awak orok beureum nu leutik. Tina awakna nu begang nu dibungkus ku baju daster nu lalayu sekar. Tina pinarepna nu tumawon barijil kesang badag kesang lembut. Sabisa-bisa Nyimas ngagerendengkeun kalimah ampuh pikeun ngusir Kunti nu bisa wae nyampeurkeun, tapi dak dumadak bibirna hese deui ngab. Dada Nyimas turun naek. Satekah polah nyinglarkeun rasa sieun nu mingkin nyaliara. Rarasaanana sora nu Nyi Kikik teh disada deui. Ayeuna mah lain ti jero cai, tapi beuki deukeut bae. Sora panto hareup nu digedor tarik ngalantarankeun Nyimas ngarenjag reuwas. Ceulina masih rancung ngadedengekeun sora nu Nyi Kikik nu ayeuna mah leungit. Pindah kana sora panto hareup nu teu eureun-eureun digedoran. Nyimas ngusap dada, lelaunan cengkat. Orok beureum nu can dicukuran tepi ka peuting ieu masih ngagebrak teu kagaruwahkeun ku sora panto nu digedoran tarik.
Ku jalma teu boga pikiran, nyaeta bapakna salaki Nyimas. Nyimas, nyaring atuh. Di luar, salakina ngagentraan. Nah, tengah imah beti poekan, tara-tara disasari, hurungkeun atuh. Nyimas, kerung, rarasaan, manehna teu mareuman lampu nu dimaksud. Pegat meureun pikirna. Nyimas, geuwat buka atuh. Salakina ngagorowok di tepas hareup, leungeunna eureun ngagedoran panto. Yeuh, akang mau martabak pamari si Adung. Nya Kang, sakedap. Tembal Nyimas bari menerkeun kancing daster nu muka. Bari ngararasakeun peurihna dina bagian awakna urut ngahejeun sejabang bayi. Ngojengkang tina dipan butut, tuluy muru gagang panto. Brai, panto kamar muka. Bener cek salakina, rohangan tengah imah teh pareum, padahal Nyimas teu rumah samareuman. Karek ge rek ngalengkah tina lawang panto, bari leungeunna cupu capak kana tembok, neangan stop kontak. Ajan poek rohangan teh, tapi panon Nyimas awas keneh. Dina luhur kasur kapuk, anu ipis di tengah imah, nyampak aya nu keur nyanghunyar. Awewe, panjang, ngarambueuk, beungeut naruksak, pakaianana nu bodas, kuleuheu kawas daster. Barang nempo Nyimas nu ngarenjag, nuker nanghunyar dina kasur kapuk teh nyikikik dikasieun. Di luar, sora salaki Nyimas ngagerwan deui kana sababaraha kali. Tapi saeutik ge teu nepi kana ceuli. Nyimas geus kaburu teu inget deui nanaon, kaburu teu inget di bumi alam. Pemirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.